Dan akhirnya Rasbog klarifikasi. Pasti geus katebak jelema nu karari mah pasti minta hampura tungtungna teh. Tapi meureun beberapa orang anu geus ngalaporkeun ka polisi nya moal cabut perkara ceng, moal nu nyeri hatena ge lain saukur urang pribadi salaku suku Sunda. Tapi kabeh suku Sunda nu aya di Indonesia, Jawa Barat atau di mancanegara ge ceng. Lamun nu kieu gampang dihampura bakal loba deui kasus tiga karari ceng. Bakal warani jelema teh ngaharina suku mana-mana wae ge bakal warani gitu. Nu kieu mah kudu dibere efek jera ceng. Sok tanggung jawab. Teu cukup ku tanggung jawab minta hampura teu cukup. Sok datang ke kantor polisi, pertanggung jawabkeun. Babangus maneh teh pertanggung jawabkeun. Dimas. Rudet pisan manawi aya gocap. Selamat malam, hapunten sadayana. Jadi saya teh baru mendengar berita, ketinggalan berita pisan. Jadi katanya ada orang ngata-ngatain suku saya ya, secara gua teh orang Sunda. Saha ngarananya? Resbob gitu, kakaknya siapa? Big Mo ieu teh saha sih? Masalah naon jeung suku aing ujuk-ujuk naon mau nyari sensasi. Gue teh bingung sama influencer zaman sekarang gitu ya. Kayaknya mencoba untuk so rebel gitu, so destruktif gitu, cuman tong nantang ya kalaupun juga sudah minta maaf cek orang mah rasisnya eta. Coba cek geura di Jawa Barat pernah barudak Sunda teh hari ngambek juga kumaha kade sumpah. Sok sampaikan berita orang ngomong kia. Maneh kudu apal, orang Sunda lamun nyaba modalna ukur doa ti indung jeung bapa. Tara loba gaya, tara pernah bermuka dua. Nya masalah kawani meureun saaya-aya we orang Sunda mah. Saaya-aya, tapi lamun aya nu ngaheureuyan atawa nu hayang nincek sirahna, tong salah. Orang Sunda bakal wani samodarna nepi ka sabubukna. Kade eta orang Sunda. Mau minta tanggapannya nih. Iya. Kan lagi ramai yang nyentil orang Sunda, taunya lagi viral. Iya. Tanggapannya gimana nih? Ya, sebetulnya nggak, walaupun bagaimana semua orang Sunda pasti marah. Kenapa saya tidak muncul? Karena banyak orang sekali yang sudah marah dan saya yakin dia juga pasti getah-getahnya. Yang jelas ini adalah pelajaran untuk kita, berhati-hatilah dalam berucap. Karena sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun kalian, ketika salah ucap bisa menjadi sesuatu yang merugikan buat kalian sendiri. Jadi waspadalah, dan kita orang Sunda tetap santun tapi selalu kompak, dan kita nggak akan ganggu, kita nggak akan keras kalau tidak ada yang memancing. Smoke ya, gue aing Awijek ya, bahasamu keren ya. Sia Abus di mana? Saya tunggu infomu. Abus masuk di LP mana ya kan? Gua kejar kau. Aing orang Sunda. Senyumanku bisa narik napasmu coy. Jangan ku aing sia. Tidak ada kata maaf. Mama gampang. Sia anjing ngabalok hulu aing. Terus minta maaf. Balok ku aing hulu sia. Untuk Resbob, tunggu. Awijek orang Sunda, gua hadir. Tunggu tanggal main ya. Oke. Ye Resbob, dengekeun ku maneh. Najan maneh geus genta dihampura, tapi tetep maneh kudu nentukeun sesuai dengan hukum anu berlaku. Najan maneh geus ngenta maaf, tapi maneh nyisakeun keneh rasa kanyeri dina dadah aing. Aing teu ngeunah disebutkeun urang Sunda, lamun urang Sunda disarwakeun jeung sato anu najis. Dengekeun. Urang Sunda mah sarakti. Bulan wae dibubuy, apalagi kamu. Panon poe disasate komo maneh. Pentang disangrai komo sia. Jeung maneh teh kudu apal atuh sajarah. Maneh nyaho Mike Tyson. Juara tinju dunia teh geuning kelas berat sia. Anu sakali nonjok langsung. Dekeun ku maneh tah. Eta teh akina urang Afrika.
Tapi uyutna urang Cicaheum. Di Cicaheum dibawa ke Afrika. Ku Belanda waktu harita. Boga anak saha akina Mike Tyson. Aki sahuri teh mun teu salah mah harita. Pantak sia mah geus salah pilih eta ngarosting teh. Ngahina teh sia. Ulah salah. Amprok we sia jeung si Mike Tyson bubuk sia maneh res bom. Sok sia katingali ku aing tadi aya piti-piti mah naik pesawat rek ka mana sia? Ke Amerika aya Mike Tyson sia sok. Naon sia maneh? Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Izin mo. Eta lanceuk cangcang bisi ngalobaan. Sabaraha nu kieu jeung kandangna? Lainnya aya kuatir orang Sunda. Sakitunya ralsena geuningan. Keur nyaose jol aya nu nyenggol. Ai maneh kunaon? Ai cicing di kota ai kalakuan ngampung. Ngampung, tah ieu nu ngampung teh. Iya mah pendapat Abi budak leutik gitu, anak kecil yang ngomong kayak gini. Kata aku mah, kalau dalam video dia cuman bawa-bawa nama Viking atau apa gitu, itu urusannya sama fanatik bola lagi. Asa nyeri hate karuhun diinjek-injek ku budak kamari sore. Oh punten mang, Abi leres di kampung gitunya, ngarantau ke kota. Mang nama di kotanya tuh selaminya. Mana atuh pendidikan tinggi di kota teh? Manya tuh diajar sejarah. Kakaknya mungkin lupa ya? Atau nggak tahu ya, kalau orang Sunda waktu itu tidak membakar kota Bandung, Belanda tidak akan pernah kehilangan markas terkuatnya loh. Padahal itu titik penting menuju kemerdekaan Indonesia. Tuh mikir kadinya siapa belagu. Semua suku berjasa atas kemerdekaan Indonesia ini. Makanya kita sama-sama menghargai suku. Aisyah, eta ngajedog di Jakarta ayeuna ngeunah teh ti mana? Mun orang Sunda tidak ada jasa mah. Saya tak pembagian otak maneh teu datang gitu. Era ieu tinggal indung mah nepi ka mementahan hampuran bika sujud-sujudna ku kalakuan budak sorangan. Kamari ciri kunaon eta? Teu inget ku kalakuan sorangan kamari. Teu ieu nya naon ngaranna teh? Tidak belajar dari kesalahan. Semua kesalahan dicobain teh geuningan kumaha atuh ieu teh kumaha? Bisi diparabkeun ka domba Garut. Pernah teh ditenggal ku domba Garut. Ai nu kieu parabna naon? Da huut ge nu kieu mah teu asup atuh. Terlalu bagus untuk dikasih huut si ieu mah. Wawanianan maneh ngahinakeun bapak urang, Pak Dedi. Kunaon mang teu gaduh prestasi jang dikontenkeun nya? Atah kumaha? Maaf gugup. Geus bae barudak antepkeun sina ka hukum. Sina diuruskeun eta mah ku nu berwenang nya. Da itu mah sebenarnya bukti dari kurangnya wawasan dia. Bukan kurangnya martabat kita. Ngomat ulah papangi jeung nini urang bisi dicacag. Bedogna seukeut ieu mah. Didikan veteran nini urang mah. Ya Bob, orang Sunda mah lamun kaluar imah teh nya kakuatanna teh kur doa inung bapa bener teu nya. Orang Sunda mah di mana-mana oge hoream ribut nya. Tapi mun kitu-kitu teuing mah atulah Bob, kita mau memaafkan ya kamu klarifikasi kemarin, tapi punten we proses hukum mah terus berlanjut. Siapapun yang melaporkan dia tong dicabut, kokose dan ceuri kokosehan oge tong dicabut lah dia, biar dia teh merasakan kita teh harus saling menghormati sama manusia, sama suku, entong rasis gitu kan. Biar dia merasakan gitu kan, biar ambil pelajaran sama dia. Lamun klarifikasi maafkan, polisi tutup lah lamun kitu mah nya. Punten ieu mah Bob ya, maaf lah. Pokoknya mah sekarang mah kamu harus mengambil pelajaran ya, pelajaran yang sangat berharga Bob. Res Bob, punya nyali lu, tunggu di penjara. Gua kontak teman-teman gua nggak perlu ngotorin tangan gua buat mukulin lu. Tinggal gua kontak di penjara teman-teman gua, tinggal turun rasanya kayak gimana. Lu ledekin orang Sunda, lu hina orang Sunda, lu hina suku Sunda, lu lihat hidup di penjara. Gua kontak teman-teman gua yang ada di penjara. Di luar kau kagak nyaman, di dalam penjara pun kau tak nyaman. Paham? Tunggu aja. Buat adeknya nih, tunggu laporan kedua ya, biar sekalian masuk sama abang lu. Jejak digital itu gak bakalan hilang.
lu sama abang lu sama tainya, tau nggak, sama songongnya. Tunggu aja di penjara ya. Nggak perlu gua ngotor-ngotorin tangan gua buat mukulin orang-orang yang kayak lu, yang belagu, yang menghina suku Sunda. Paham kau? Lu tekanin tuh. Tunggu di penjara ya. Oke guys, kita lagi di Barreskrim Polri ya, Jakarta. Kita mau ngelaporin diduga ujaran kebencian terhadap suku Sunda yang dilakukan oleh Resbob ya, atau Adimas Firdaus yang sedang viral menghina bahwa suku Sunda itu disamakan dengan, atau orang Sunda itu disamakan dengan hewan ya. Nah, kita sudah berada di Barreskrim Polri ya. Jadi perkenalkan, saya Budi Rahman. Saya selaku Sekjen dari Paguyuban Advokat Sunda Indonesia. Jadi kenapa kami datang ke sini? Terus terang kami sangat terganggu ya dengan statement yang disampaikan oleh Adimas Firdaus Putra Nasihan. Karena beliau mengatakan bahwa ya binatang tentang kami ini ya, orang Sunda ya kan. Sementara yang mohon maaf, sekarang yang jadi menteri itu yang banyak bantu Pak Prabowo sekarang banyak juga orang Sunda ini kan. Ada kebanggaan kita nih Pak Jaksa Agung yang capaiannya luar biasa ya dalam masa kemasannya. Jaksa Agung sekarang yang mimpin siapa? Itu orang Sunda ya kan. Kemudian kita punya Panglima TNI itu orang Sunda ya kan. Kemudian siapa lagi? Itu Menteri Ekonomi Pak Purbaya itu orang Sunda ya. Jadi terus terang kami ini teman-teman orang Sunda, saudara-saudara kami marah, kelompok petarung di sana marah, masyarakat adat marah, komunitas-komunitas marah. Nah kami sebagai Paguyuban Advokat Sunda Indonesia tentunya mengekspresikan kemarahan dengan cara yang elegan. Kami tidak mau saudara-saudara kami itu eigenrating atau main hakim sendiri. Tiba-tiba nanti melakukan main hakim sendiri, kami tidak mau. Makanya kami melakukan upaya ya kan untuk membuat laporan pidana, laporan pengaduan masyarakat. Dan kami berharap yang terhormat Pak Kapolri agar menindak tegas, segera tangkap itu si Adimas itu. Ya, kami orang Sunda marah, kami harap tangkap segera. Tidak melewati hari Minggu ini sudah ditangkap itu orang. Itu orang sudah merasakan orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Abi orang Sunda, Abi suku Sunda, Abi Terido, Abi Hoyong, adu getih jeung karana jeung si Resbob eta, Abi siap paehna, Abi siap di penjarana, oke siap. Dan untuk pihak berwajib tolong tindak lanjutilah. Dia enak banget klarifikasi lewat media sosial. Oh enggak, aing ngarido anjing.